Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng wayah kieu ka dulur-dulur sadayana nu aya di tanah Sundanya di ujung kulon sampai ujung wetan nya. Alhamdulillah dengan ieu abdi dina kaayaan sehat walafiat. Sareng deui muga-muga saderek sadayana di mana we ayana sing aya dina kaayaan sehat nya, aya di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sateacana abdi bade nyaurkeun Kang Rus teh orang mana cenah, aya nu komen kitunya, yang aya nu naroskeun kitu Kang Rus teh orang mana, asal di mana kitu nya. Abdi bade nyuhunkeun dihapunten pisan, hapunten pisan ka sadayana bilih konten-konten abdi anu kamari bilih seueur kalepatan kitu nya, malum jalmi kitu nya. Sareng deui hatur nuhun anu parantos ngadukung abdi, like-na, komena sareng subrekna tahnya. Alhamdulillah komena teh meuni sararae, alhamdulillah katampi pisan ku abdi nya. Mudah-mudahan sing berkah nya, sing aya dina kamuliaan, sing aya dina kasayan gitu nya. Lah kitu we akang ngadoakeun teh nya. Oge teu hilapnya bade kintun-kintun salam di kulon sampai kawetan ya, pokoknya mah khusus orang Sunda welahnya. Mohon hapunten bilih aya nu teu kasebat satu persatunya, atau di keluarga Bantena ke keluarga besar Bapak Ating Mama Erma nya di Bandungna aya gitu, di Buah Batu sareng di Cirebon, Sukabumi, Tangerang, Bogor, Tasikmalaya, Garut, Subang, Purwakarta, Cianjur, Bogor, Majalengka nya. Hapunten ya kanu teu kasebat, hapunten pisan nya. Pokoknya orang Sunda lah baraya, alhamdulillah sadayananya ge sing aya dina kasehatan, sing arageng rezekina kitu nya. Mangga ayeuna abdi bade ngajawab tinu komenan kamari, Kang Rus teh orang mana kitu nya. Yuk, urang pedar aya namanya. Yuk. Sumangga ayeuna urang medar cerita abdi nya. Asal abdi kawit di mana gitu nya. Mimitina ayeuna urang nyaritakeun heula Bapak Abdi. Nah, Bapak Abdi teh gaduh Ibu Rama nya ti Tasik sareng ti Karawang. Tah, nenek abdi jeung aki abdi ya anu ti Bapak ti Tasik sareng ti Karawang. Nah, Bapak Abdi kapungkur teh nya bujangan lah keur meujeuhna gitu nya. Can kawin can da bujangan. Alaman bujangan Bapak Abdi teh. Tos urang simpen heula. Ayeuna Ibu Abdi. Upami Ibu Abdi nya bapana orang Garut, mamahna orang Tasik. Tapi cicingna di Bandung. Nah, di Bandung. Mamah Abdi sareng Bapak Abdi ketemu duka di mana, bobogohanna di mana, abdi teh da teu apal eta teh nya. Tah, nikah weh di Tasik nya, di Tasik nikah. Tah da Ibu Abdi ogen keturunan mah sabonoroyot gitunya, nenek abdi karuhun mah di Tasik sami Ibu Abdi ogen gitu. Nah, tos we lah carita nama ngawangun rumah tangga antara Tasik, Garut, Karawang sareng Bandung. Tuh 4 tempat. Nah, Bapak Abdi sareng Ibu Abdi hijrah ke Bandung usaha. Gaduh hiji murang kali tah putrana teh nya gaduh hiji nyaeta lanceuk abdi Bandung, ngalih deui ka Tasik. Gubrag teh sim kuring si ganteng kalem teh, si ganteng kalem teh ieu Kang Rus teh nya manis lah kitunya sakieu mah. Lahir di Tasik tahun 73 1873 nya. Umur 1 tahun dicanak lah ke Majalengka. Tuh di Majalengka geningan jadi tukang kiridit Bapak Abdi teh. Malum kapungkur mah ada tukang kiridit teh seseueurna orang Tasik nya, orang Tasik. Da baheula mah tukang kiridit teh geningannya mane di Taranggung make carangka anu carang teh geningan. Tah jerona teh baskom, seeng, panci, langseng, piring seng, cangkir, muk, senok, garpu. Baheula mah anu tukang kiridit teh nya nu karitu
ditanggung gitunya sama kalau kayak ditulis-tuliskan geningannya ayeuna mah tukang kredit teh HP, motor, mobil, rumah ayeuna mah tuh anu aralit teh anu arageun mah kagok meureun aralit mah nya ayeuna mah baheula mah ya Allah Robi da zaman harita mah emang kitunya kunaon Bapak Abdi make pindah ayeuna usahana gitunya da jadi tukang kredit mah geuningan ke rumah lempang motor baheula mah jelema baleunghar nu gaduh motor teh beunghar baheula mah lempang sabar kilo poe ieu ka dieu ngan harita Bapak Abdi bade nagih ka hiji tempatnya ka hiji bumi encan ge nanyakeun eta nu boga bumi teh nonghol na panto teh si mang eta geus datang deui nya keur mahara rese duit pre atuh mang meuni hayeuh wae majar teh padahal mah saminggu sakali can nanyakeun sok karunya padahal mah kanu nagih teh nya tukang kredit kitu nya Bapak Abdi pengalaman padahal mah matakna kieu Bapak punten pisannya gitu da jika nama minggu ieu mah gitu Abdi teh acan gadung kelah insyaallah minggu payun mah bade prek deui urang mah kitu nya gitu urang mah ya ulah hayo we kareken gitu geus datang deui nu nagih teh tah Bapak Abdi teh mungkin perasaan asa kararagok asa loba kumaha gitu nya perasaan teh jadi Bapak Abdi teh pindah gawena teh karena bagian kepala alias tukang cukur tuh tahun 75 di Majalengka di pasar lama baheula buka tukang cukur hanapeun kayu da baheula nya rata-rata hanapeun tanggal kayu baheula teh tukang cukur dugikeun ka dieu terus boga deui budak teh boga deui da kapungkur mah seueur murang kali teh tuh tinul haladang nyukur oge Bapak Abdi teh boga budak teh sampeikeun ka salapan budakna teh lalaki 7 awewe 2 nya Abdi nu ka 2 anu ka sala anu ka 8 bilih hoyong terang anu sok ngamera SIM Abdi anu ngaediting SIM Abdi ye anu ka 8 teh anu namina Muklas dipanggilna Ukas tah nah, anu kasalapan Ukis tuh kembar Ukas Ukisnya tah gitu jadi tukang cukur Abdi ogen jadi tukang cukur da meureun di Paraban menang ladang nyukur jadi tukang cukur eta budak Bapak Abdi anu 7 lalaki tukang cukur sadaya termasuk diri Abdi motong rambut di tahun 80 tapi ka ayeuna teu eureun anu anyar datang anu kamari geus jabrik deui mang ieu jabrik deui cenah kitu jeung kitu pengalamanna lumayan cukup seueur gitu jadi tukang cukur teh ya. Nah malahan mah Abdi ge teu nyangka saeutik oge geuningan lah mungkin dulur-dulur sadayana nya komo sesama tukang cukur mah di ditu sampaikeun ka dieu sabundeurana tanah Sunda mungkin geus apal malahan mah sa Indonesia ge jiga nama apal pernah viral lah gitu ya mungkin teu acan aya rezekina gitu nya teu nyangka Abdi oge geuning anu dimake jaipongan teh anu dicukur hanya teh jaipongan geus we sakalian kegeranya nu ieu ting nah eta diblekuk-blekuknya manehna mah teu nyadar teu saya eta nu ngamerana si Ukas anu bieu tah maling-maling aduh dasar geus kitunya tuh nepikeun ka malahan mah Abdi teu nyangka di salah satu stasiun TV dina acara cukur malahan mah dipakai cuplikan. Nah seperti ini katanya tukang cukur yang pakai musik tuh mijet sampai ada musiknya seperti ini tah eta nya Abdi oge teh nyangka geuning sim kuring eta teh gitunya. Nah ya mudah-mudahan kapayuna langkung salam buat tukang cukur khususnya buat Asgar nih ya mayoritas tukang cukur Asgar salam hormat ya muga sing aya dina
kasuksesan sing rezekina sehatnya. Malahan abdi nuju alih teh memang sempat deui ka Tasiknya, ka Tasik sekolah lebat di Majalengka di Neglasari, tapi deui ka Tasik kelas 3 nya. Tah di kelas 3 kahambat ku ieu teh tahun 82 teh geuningan galunggung meletus teh. Wah. Ini kareueung atuh harita mah nya. Keueung we. Sugan teh heueuh ieu kitu ngeusan. Tapi alhamdulillah gitu ayeuna nya, alhamdulillah ayeuna malah di Galunggung teh tempat wisatana teh kieu ayeuna mah wah guys pokona malah nya hebat ayeuna mah. Tah tahun 82 ngungsi deui kan harita ka Majalengka. Sakola deui, deui ka Tasik dugikeun ka tamat SD, dugikeun ka MTS di ditu lah kitu nya. Dugikeun ka sakola. Ayeuna abdi ka Majalengka deui gitu. Memang pengalaman abdi masih kan seueur sebetulna mah nya. Kantos di Jakarta, kantos di Bandung, di mana kayak gitu. Jadi tukang cukur deui ya meureun mungkin rezekina ya tukang cukur gitu nya. Tapi alhamdulillah ayeuna abdi cicing di Majalengka kulantaran abdi gaduh bojo orang Majalengka. Nikah ka orang Majalengka, jadi istri teh orang Majalengka nya. Di Majalengka na abdi pangkas rambutna di Kopo. Jalan Ahmad Kusuma ya di Kopo, Majalengka. Abdi cicingna di Desa Kulur. Tapi palebah tarik kolotna ya mugia sadayana sing sarehat lah dai akang mah teu oleh-oleh ngadoakeun ka sahana wae gen sing rezekina intina sing salamet dunia akhirat tah kitu nya asal muasal terus teh. Jadi baraya Sunda sadayana hapunten dai orang Sunda mah geuningan dari resep bari heureuy itu ieu cek abdi oge hambar teu reuy mah orang Sunda mah nya tah kitu tuh tingali ieu abdi aya di Pereng Kulur Majalengka tuh indah tinggal itu pilih mana anteng tuh si akang tuh anteng tinggal gunungna segala pokoknya mah anu ti tebihan oge sok dongkap ke Majalengka seueur pisan tempat wisata teh kieu tah Majalengka mah hebat lah pembangunanna melesat atuh ya mudah-mudahan kota-kota nu sanesna ge pokona mah lah geus nomor 1 pokona mah di dunia teh Indonesia subur makmur ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tah janten kitunya barayanya Kas kemana Kas? Iya babal teh kakolo tenang tung aduh waswahe lain pas ningali kosong kemana suka teh ninggalkeun aduh hampura itu tasuk ngarean lanceuk kita. Tah janten kitu barayanya hapunten abdi hapunten kamari anu nyuhunkeun logat-logatan pilih anu teu acan ka buah ku abdi nya hapunten ke hiji-hiji heula ayeuna baden ngajawab heula pertarosan Kang Rus di mana gitu kan ya. Nah terus deui sukukurayeun euy Kas kukurayeun euy tapi moal mah nya borang kieu jurig lah moal mah nya da jurig mah da moal nya iya curiga nohelan wae buah tah gitu. Insya Allah sanes waktos ke abdi bade ngaguar nu sanesna sareng pengalaman simkuring ya anu pernah kumaha di mana gitu nya ayeuna rupina mung dicekapkeun dugi ka dieu heula insya Allah engke Kang Rus bade ngagarap anu lainna anu leuwih greget pokoknya namanya nama hebat pokoknya segala digarap naon bae digarap kade we ulah nalemrak bisi digarap Kang Rus pada manginu nemrak digarap gitu ya lah nya pokoknya mah hatur nuhun kanu parantos nyakseni anu komen alhamdulillahirabbil alamin muga sing aya dina kesehatan gitu nya teu bosan-bosan Kang Rus ngadoakeun kitu teh nya alhamdulillah. Waktosna parantos sonten deh ya waktosna nya sanes kerang sono keun ke urang pernah bejen Kang Rusnya yuk dugikeun ka dieu heula dicekapkeun ditutup ku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hebat pokona mah yuk.